bisa jadi hadirna pangaosan oke bisa jadi salah lengkah bisa jadi ece urang sadayana tingongkoak nepi ka ngungkul salatna urang oge bisa jadi salah paniatan salatna. Nah bet salat ini asam inang salat duha ai keur susah mah duha teh oso tahajud ge naon meni khusyuk naon dah hayang buru-buru punah tah salah kita cereuh tahajud gitu Gusti ya Allah nah tahajud berang nah tahajud wae unggal penting hasilna anger we ban kawarah jeung sajabina naudzubillah arti naon salahna ti awal Allahu Akbar leungitkeun niatna urang urusan dunyana naon pangna ditempelkeun dieu sik-sik meuli bersihkeun hatena bersihkeun segala rupa paniatan urusan dunya naon sababna darajat kamuliaan Muhammad dina Isra jeung dina Mi'raj mawa anugerah ka umatna salat pikeun sahabae hayang dirina boga martabat kamuliaan hayang boga kamuliaan di payeuneun Allah Subhanahu wa taala gumantung urang ece sadayana urang dieu kumaha mraktekeun kumaha ngamumule kumaha ngamuliakeun urusan salat. Nah lamun dina salat celencang mah culang celeung bari gancang bari jeung urang sok mineng jongjon keneh geus salat dibanding jongjon dina salat matak sok aya digancangkeun sok aya dirusuhkeun bahkan punten ajengan punten ieu mah karasa ku abdi ece abdi ieu mah abdi salat teh lamun keur init-initan teh pannya ini anu jarah punten kan anu jarah mah nya abdi we sok wisata dok we kana bus osok di dieu wisata deng ka Pangandaran ka mana di ka mana nu jauh osok dihijikeun nu 4 rakaat di 2 rakaatkeun nu 2 waktu disawaktukeun naon sababna cik tujuanana supaya jongjon di perjalan kitunya supaya jongjon di perjalan sakali deui matak jadi beban teu salat tong aneh lamun hirup kumu urang kalimpudan ku kabingung berang penting lalap rumah jeung kasusah naon keur 4 rakaat tilipkeun 2 waktu dihijikeun tujuanna hayang jongjon di perjalanan supaya jongjon kita salat di jamaah takhir ya salatnya supaya atau jamaah takdim supaya nanti di perjalanan ibu bisa istirahat istirahatna umat Islam dina salat Bu matak cerik dina hate padahal Bu lamun hayang jongjon mah di perjalanan kencakatuhu masjid atara teh ajengannya masjid punten sok jalan kumaha ge di masjid matak naon salat da urang mah abdi weh salat na mah 3 menit ge anggeus tapi minta waktu 10 sampai 15 menit naon rokok 3 batang cingekeng sabatang ngaudud heula ngomongkeun batur 3 menit salatna mah ngan 3 menit majar teh 10 menit teh cukup saha eta urang saha eta umat Muhammad anu unggal tahun Rajaban umat Muhammad anu unggal tahun mieling Isra Mi'raj ari kana salat dirempet naudzubillahi minal matak lamun susah unggal poe lamun bingung teu mangnih tungtung jauh jeung barokah hirup tong mangapulyan cek ibu tena ajengan da ibi maka muliaan kaberkahan di karaos hasilna ge duwi ka ayeuna henteu aya disebut beunghar mah ngan artos teh teu repot-repot aya we milik rezekina jeung sanes kantena cantang tu jadi barokah bisa jadi ibu usaha maju artos seueur cantang tu barokah lamun teu dibarengan ku salat matak ibu ya kusabab ieu mah seueur ibu-ibu wih ti dieu sok taluntik dina diri pariksa dina awak kotek tak bisa jadi Bu naon sababna ibu burang kali urang aya nu aya teu jalikeun murang kali teu jalikeun teh sadapuran awi aya we nu bengkoknya aya we nu rada mahiwalnya budak teh nya larasnya aya we kabeh oge dirawu di pangku budak rek lalaki rek aya we nu basangkalna teh entengan ulah nu ding gaulna ulah nu ling bangkawarahna teh gara-gara gaul jeung urang wetan mun cek urang Lemang Sari dabongan gaul jeung urang Sinang Sari cek urang Sinang Sari dabongan gaul jeung urang Lemang Sari patuding-tuding padahal bisa jadi parabna hasilna dumansarna ece jeung si akangna teu balik dina salatna bahkan bisa jadi ti isuk nepi ka sore ka masih isuk jedur sore jeder magrib jedar diliwat salatna sok aya nu wani ngaliwat salat sok aya anu wani ninggalkeun salat naudzubillah mata kadece si akangna taros
berkah percuma artos ageng nyanak artos puluhannya jutaan ka imah urang teh nyungcung tina nyungcung di pasien artos ageng teh bunga kan kudu taliti kade keur usahana salat atawa henteu sababna jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi dengan darah daging ka ece ngadarah daging ka budak urang bisa jadi budak bangkawara naon da parabna jauh tina barokah nah teu barokah da hasil usaha kesang lemut kesang badag ngan keur kesangna salat atawa henteu na dere urang teh barudak urang beunghar kasana penyakit datang oh artos mah beas mah teu meser da anger rubak ribu kubon lobak teka lebok di tukang reang di kolong kongkorongok seueur artos mah katuangan ge seueur apan daharna di gram di waktu naon sababna bisa jadi paneungeul Allah ka urang naon kurang barokah sia usahana kurang barokah sia dina nyiar barang siarna barokah sehat bagjag urang mah keceprek budak urang anu bangkawara pan geuring pikir da urang mah ka budak sok ka budak ye nu ngaraos aya nutipkeun barangkali di dieu sok bisa jadi kemajaman ayeuna mah barudak urang mun baheula mah cenah aya saya MBG tacan ka dieu pan baheula mah urang nya ibu urang mah ceurik teh gogorentelan nya ajengan ceurik teh hayang dahar da ku sabab lah mun ayeuna mah budak ceurik teh dipaksa dahar benernya bener baheula mah ece teh ceurik gogorentelan ka indung ka bapa naon lapar hayang da ayeuna mah budak ceurik gogorentelan ku urang dipaksa dah kurang kumaha sok materi ayeuna urang ka budak mah keur leutik mah capek gawe awak capek tapi hate nyalse bahasa kolot ya abdi ti wetan ya budak letik ku letikna gede ku gede na dirawu dipangku nyaah teu aya laasna urang salaku indung bapak leresnya rek bangkawara ge tetep we anak aing soleh komo eta anak aing ngan keur leutik mah urang ka budak awak capek tapi hate nyalse sabalikna lamun budak geus gede awak salse tapi capek kana hate maksudna kieu keur leutik mah awak capek ti hot-hat bu ti hot-hat berkaditunya indung bapa urang ti hot-hat demi nyumponan hayang jajan budak galingging panas tiris gancang kurang sare oge ka rumah sakit berenjal wih we ka bumi budak teh sehat capek urang teh hate teh nyalse bunga budak sehat budak cager budak tina ceurik oge jadi seserian tina awak capek jadi longsong hate teh plong di ais di pangku peuting teh sare ge di papangku we naon awak teh capek awak teh tapi hate bakal nyalse lamun budak jadi cager lamun keur leutik lamun geus gede tibalik awak salse tapi hate anu capek naon lalak budak geus gede mah nyala boh lalaki boh awewe dirap anger geus gede mah mun lalaki duh geh riweuh aya naon aya nu ribut di parapatan di tonggo deuk bisa jadi budak aing mun budak rada gede toh alah geus gede bijil sakola ti SMP ti dieu ti MTS di dieu ka SMA geus SMA dikuliahkeun geus kuliah eta teh di papangku budaknya awak teh capek tapi hati teh deg-degan keluar ijazah geus keluar ijazah geus boga sarjana gawena ka mana di pikiran pannya boh lalaki ribut lalaki can boga gawe ayo geus mamawa awewe kan galingging panas tiris urang kolot teh terusnya deg-degan can gawe ge geus naon geus hayang tetelenan ka awewe teu bisa ambak urang teh geus bener geus gede atawa mun ece mun ibi gaduh murang kali parawan babaturanna geus rabul ondangan ai budak urang can aya tong boro-boro bujang laleur ge nu asup imah ka imah acan dah padahal mah beungeut budak teh da teu goreng-goreng teh ya Allah ya Gusti naon sing caketkeun jodoh pun anak ceurik balilihan deg-degan hate teh tenang resnya oh ditatamakeun budak teh modalna teh poe Senin atuh milarian anu pamegetna poe Rebo pan gitunya terusnya gitunya Senin mah kemang Rebo mah daun jadi nanjeur jadi sagarupana ngan kade ulah kawina dina poe Kemis sabab angin cenah kitu angin-anginan luak reok kaditu kadi geugeuh didoakeun dimandian
dijarahkeun hate teh tenang gede ku gede nak tenang lalaki sarua dari rumah tangga plong hate cantang tuh benernya bare rumah tangga cantang tuh ibu mah jongjon tos nikahkeun barangkali jongjon budak teh geus kawin rek getol ka pangajian karek rek ini kurunyur teh minantu teh nyiram keur nyiram teh bari jeung riweuh erek init ka kemisan bro weh anakan incuan ari indungna dek digawe salaki bapana digawe apa nini nah ceun nu kasiksa ngasuh deui marukan teu didagor ku Allah eta teh bisa jadi parabna bu bisa jadi parabna urang lain budak teu diwarah di sakola ieu ilmu mah kurang kumaha diajarkeun ilmu agama mah kurang kumaha ilmu dari agama ilmu dunya mah kurang kumaha nah anger si galir ibarat cai dina daun tales bisa jadi dabongan parabna kiruh dabongan getihna kiruh ku parab anu kurang barokah bisa jadi diantara barokahna urang teu balik dina salatna salatna mah salat ngan celencang culang cileung bari gancang osok dirempetkeun bahkan kadituna osok diliwatan naudzubillahi min dalik ceuk ece teh abdi mah ridho da abdi mah getol tara tinggalin salatna cantang tu salaki ece cantang tu bapakna numawi dina Rajab ieu bersihkeun yuk diajar salatna sing balik can kawani can pastina sing rapihna urang diajar kumaha tuh ajengan da abdi cacan teh sok Kakang Nur Samsi Kakang ajengan di dieu taroskeun atuh di Lebak aya pangaosan taroskeun ieu praktek salatna di lepat mang puluh-puluh tahun geuning urang mah ningali budak kaduana urang mah da geus kolot geus kieu warah atuh barudak sing resep dina salat budak leutik teh modal kieu teh nya budak leutik panjang hareup teh ka mana karep dengan cenah salatna teh ber urang ngiblat ngulon di urang mah nya ngiblat budak mah ya di hareup tong dicarekeun bae budak teh sida nempeun indungna salat sina katempeun da budak mah teu apaleun ruku teu apaleun sujud ngan apal teh nuturkeun urang eta teh jadi sumsum jadi balung jadi mikir dina budak dina otak dina memori budak urang geus 10 tahun 20 tahun nu bakal datang ece ninggalkeun alam dunya budak urang bakal inget aing teh pernah ningali si emak salat si emak ngajarkeun salat bareng salatna katingali nempel budak urang salat benang jadi soleh atau jadi soleha jadi saksi di yaumal akhir kumana salatna urang teradak petot-petot ke amal teradak kurang hade dek digenyer ku Allah da borangan urang teh da teu bare urusan jeung papada manusia tapi disalametkeun da boga budak anu soleh naon da pedah baheula osok dibabawa salat bedah baheula osok dibabawa ngaji ya budak kurang teh ningali ece ngaji ningali ece salat dituturkeun weh ku budak teh napel ngadidik urang amin ya Allah ya robbal